Kampung naon, Pak? Ini teh Kampung Sukaranega. Oh, di sana. Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagaden. Oh. Jadi ya aya sabaraha kampung kapal itu nah. Bosor ka ditu ka Susukan, ka Bunut, terusna ka dituna ka Pagaden Barat, ka Balikulona. Pagaden Barat, terus ka Kaler, tembusan ka Gambar Sari, masih kene Pagaden. Oh. Terus ka dituna ka Pinong, ka Pamanukan tiasa. Oh. Jadi lumayan ya, Subang teh luas gitu. Oh, luas sekali ya, luas. Nah, ieu teh anu ngempang-ngempang teh dieu teh sadayana wargi-wargi abdi ieu teh. Oh, tuh baraya di dieu mah. Dieu mah usahana di dieu mah tani sareng ngempang. Ya, sareng ngempang ngurus lauk reningan. Reningan jadi pembibitan lauk emas jeung nila di dieu mah. Jadi ieu teh suplaina teh ka Jatiluhur, ka Cirata, ka Jangari. Ya. Kalinya Cijame berarti ya mah khusus pembibitan. oh, pembibitan doang di dieu mah. Di dieu mah. Nya kanu tani-tani da sawana masih kene lalegat da acan kena ku proyek-proyek sabangsaning PT perumahan di dieu mah masih kene asri lah alamna gitu. Lebet kota oge ieu teh kota Pamiti Subang mah kapaling kaler ieu teh. Jalurna jalur Pantura. Jalur Pantura ieu teh lebet ke Pagaden ha.